Tarucinya nenek meninggal. Urang boga kebon cau. Jaka ku urang ayeuna diajak mais cau, ngarujak cau. Mais cau. Ari teh dipaling. Ku si cau teh. Ari teh dipaling. Terus Cau teh. Kira-kira Jaka ngadahar moal cau. ngadahar. Nah, ngadahar. Soalnya numokna tetangga. Nah, action mau rata tetangga mah anggar we pan dipaling. Asin. Nah, bukan asin. Taluk asin teh. Ayeuna kieu cau. Urang boga kebon cau. Gua kebon cau. Jaka ku urang diajak meuyeum cau. Meuyeum cau. Ari Jaka ngadahar moal eta cau. Pada akhir kamu mau ngambil moal. Nah, Soalnya Jaka teh Mang Ujang. Soalnya Jaka teh Mang Ujang. Fitnah. Anggar we ngadahar. Oh itu taluk. Lalu Jaka nya ku urang. Urang boga kebon cau Jaka. Urang diajak ngadahar meuleum cau nya Jaka mah ngadahar anggar cau. Da bae nu dipaling mah ariteun. Cerita nanti hiji saung Isal nih tengah nih Isal hiji mangsa yang ngaliwat Anjing mangsa. tah di sela-sela ke ngarumpul eta teh naon kudu dilakukeun Dahar anjing. pancen jadi lewat mah Nah, habis terjadi. pancen jadi lewat nali terjadi Buat. Isal kercicing di saung Heeh. baru dapet yang ngeliwat sal saja ngeliwat sal Heeh. ke ilaing teh ayu udah nuji nanya naon wae ieu bahana tah anu kudu dilakukeun budak nu hiji deui naon Ngajawab pertanyaan eta. Terus jawabanna jawabannya salam sere. Riko lain asin. asin umpan aweul lain Asin teh taluk. panyaho di aing Taluk atuh. taluk jawabannya eta si tante Ambil si tante. tukang sayuran Dede anjing boga sarung tinju teh Dede. Agama
Dek, boga teh dek, dia. Naon? Cerita rucingan ya. Pertandingan. Ayah ayam di Lebak, opat di Bedil 5, jadi seberapa? Badil. Mulai. Setulen. Sia konglomerat. Siap minyak ikan. Bener. Oh, iya. Ayah Ayam. Entong. di Bedil opat. Padahal di itu ayah opat di Lebak. Jadi seberapa? Aya entok opat, di Bedil opat. Di pertanyaan aja nu nembakna saha si Badil. Nya bebas teman bebas. Si Badil, si Beda, Cek Benro. Jadi aya entok opat, Ayah itu opat, ditembak di Lebak Di Bedil opat. opat. Di Bedil opat. di Lebak opat, di Bedil opat. Jadi ayah seberapa itu. Dalapan. Nah, betul apa? Soalnya opat deui endokna KTSM. Jadi 7 gitu. Nah, 7. Di Lebak ayah opat. Dia bakal opat. Di Bedil ayah opat, Di jadi Bedil seberapa? Dalapan. 8 nih, jadi kaluron. Si anjing orang yang sudah tamat kaluron. Deh, bedakan nih kaluron teh naon? Kaluron teh keguguran. Keguguran, guys. Saya bukan guguran, ini kaluron. Kurang sok inget kaluron teh ieu kena minyak. Minyak kayu kaluron. Konik. Pada diembat geningan pada kagiling mah bapak sok ditipungkeun sing caringking ari bariling ageman mah terus jungjungkeun. Kene. Aya kene. Tuh, cik. Pertanyaan dia paling berat. Paling berat. Cek bisa beratnya cek urang. Cek KB. CKB. Tukang ngadu cupang. Mautna di Cupang. tukang ngadu cupang. Tukang ada cupang. Mautna Di di flyover. naik merah tuh. Tukang ngadu cupang mautna kayak diadu ke jeung cupang. Tukang ngadu hayam mautna Gadukeun jeung ayam. salah. Aku salah ieu tukang cupang gadukeun jeung cupang. Lamun tukang ngadu cupang mautna Gadukeun jeung cupang. oh, Mun tukang ayam mautna diadukeun jeung jeung hayam. ayam. Terus biar sana naon? Salah. Kuduna Ente kudu guna. Salah. pan kieu anjing ieu kieu anjing. Ya teh kan nanya kain, tukang cupang. Kalau mati diadukeun sama cupang lagi. Ya itulah. Kalau tukang ayam anjing diadukeun jeung ayam lagi. Dia ayam deui. Nah cek ente anjing salah. Yang betul yang mana? Salah. Sebab para jige mautna teh digegel orok. Parah dia. Kapi naon ka pagusir. Kapi naon ka pagusir ada paraji. Oh, bialo. Pada diembat geningan pada kagiling mah bapak sok ditipungkeun sing caringking ari bariling ageman mah terus jungjungkeun.
Tah jadi gitu ceritanya tarucingan. Hayam naon anu teu bisa ngajuru. Em make helm. Bisa Ayam wae. jago. Oh. Ayam jago bisa wae lamun bikang mah. Ayam sorry. Ayam mandul. Bisa hayam mandul, tapi anger. Bisa bayi tabung. Bisa lamun diobat, bayi tabung bisa. Di anak ayam tabung Di gitu. anak hayam tabung. Di anak hayam opium. Opian. Sok. Hayam naon anu teu bisa ngajuru. Hayam naon nu teu bisa ngajuru. Hayam anu teu dipacek. Dah bisa wae teu dipacek. Lamun dipacek ku Jim, Jina sange. iya berarti jelema gelo anu nyebut jin sange mah nya ya jin sange. Ayam goreng. Jin ge hayam goreng. Hayam goreng bagus bogo dan hayam hirup. Hayam naon anu teu bisa reuneuh. Hayam kampus medalin hayam. Hayam kampus lain. Asin. Hayam anu teu bisa ngandog nyaeta hayam anu bujurna di kaput. Ngajak gitu. Gitu. Udah di rumah, geningan pada giling. Tak giling mah bapak sok ditipungkeun. Ting-ting, ari bariling. Ageman mah keujung-jungkeun. Iya aya ti pamilon anu kasarajengna aya ti Mang Dede. Ayam. Hayam deui. Masih seputar ayamnya. Ayam naon anu bisa nyanyi. Ayam naon nu bisa nyanyi. Hayam gung. Ayam gung. Ayam naon teu bisa nyanyi. Anu bisa. Oh, anu bisa nyanyi. Hayam YouTube anu. Hayam naon anu teu bisa nyanyi. Hayam kawin. Hayam teu boga panggungan. Cik naon sah. Hayam kawin. Lain. Anjing lain kene. Asin. Jadi ayam naon nu bisa nyanyi teh? Taluk. Ayam naon? Ayam. Ayam nu bisa nyanyi. Rek ulim ka Asin. pasir hayam. Taluk. Tak gitu cara pemirsa anu hayam nu bisa di mah teh jawabanna mungkin sih di kolom komentar ya. Gitu seru para tisim guring sapara kancati tetarucingan Sunda sore-sore SST sore-sore tetarucingan. Orang yang teh ayeuna mah kira tipung ae. Di bagawe bapak diendang. Yang takut tilu agung. Cukang natan salah mentang.
Kadupi